Yuh, aya kara resel aya buruhaneun teh. Ni teh ngaramet-ngaramet acan terus teh alahnya kudu kumaha ya teh kudu ka mana jangan digawe teh ku harese-harese teuing. Tapi cenah cek gereja tadi euy, di si Abah teh mau ka konveksi. Nya gitu. Kancaran ngalamar sugan aya lowongan. Lain si Abah naon nya make kok beunghar ngadadak buka konveksi segala ieu teh. Lagi dagang es juga nama kamari kok muka konveksi oyak-yaki teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, sehat. Alhamdulillah. Naon nu ka dieu? Bah. Ari Abah teh nya eta geus muka konveksi. Alhamdulillah ngeureuyeuh ina teh. Anjir, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Lain eta ladang naon ari katus muka konveksi, ladang es lain. Nya eta kamati dagang es payag taun ngajaran kana kieu kana konveksi ayeuna mah. Lain atuh aya lowongan. Aya. Abi arekeun bae buang benang oge. Asok wae naon-naon ge aya dalam pigawean mah loba sampun. Heeh atuh ari aya pigaweanana tapi lamun aya mesin mah nya arek ngajait atuh mesin mun aya mesin mah nu nganggur teh. Aya nganggur mesin mah tuh. Mun make da ge loba baturan nu sagagawe ayeuna teh. Oh atuh ari kitu mah. Kira ka dieuna. Akeun we langsung we ayeuna ngajaran aya mesin mah. Sok we ngeureuyeuh ya mesin mah tuh ditu. Heeh atuh alhamdulillah ari aya mesin nganggur mah. Aya. Di mana tuh Bah mesinna? Tuh di jero. Nak atuh tingali. Bereap. Iya kursi tanah mata mesin mata. Oh iya mesinna. Nya. Pok wae nya itu mah ngajaran main oge. Teu esok. Pacaran bisa makena. Itu ada nu panti kiki anana mana? Ieu na sok diputerkeun tah, ditu tah. Anjir. Bawa nu juga kieu muka injang rongsokan teu balik sugan mah nya konveksi Bah, kunaon tina tadi gular-gular wae kok jiga ulang layeuseun deui ka. Bararingung ieu teh lah, hayang nyolok. Astagfirullahaladzim. Cik atuh bah geus kolot ieu teh hayo culak colok atuh. Sing sadar geus kolot umur teh. Nya tara rieu teh kontak gular-gular teh mah. Bingung ieu teh nyolokna kunaon. Astagfirullahaladzim, cik atuh bah. Raku batur geus kolot. Tong hayo culak colok atuh hayang nyolok nu kumaha atuh. Naon make menu rieuh maneh teh atuh kumaha urang we. Nya hayang nyolok naon atuh sing puguh. Nyolok teh mah nyolok selang, bongan cai. Lain euy hang. Ngan pimpang nangan kempi batureun kaluma da kahirup sorangan teh euy. Jeung batur naon, Bah? Batureun saimah we da kaluman euy. Oh, maksudna hayang rana bahnya. Eta aning maneh nya nyaho teh kudu papatahan. Atuh tenang nu kitu mah. Urang boga euy, baturan saya ikut. Ieu, Bah. Guli saya ikut. Sia bujurna tempat bae nole pokona mah. Anu bener atuh sok ngenakeun ka urang. Bener deh kak, ya deket nanti dia gitu kudu jauh bah. Sok teh yang bawa ka dieu kenakeun jeung urang. Tuh, hese tapi hayang ke disana ka dieu mah. Tinggal bawa ka dieu, maneh kayak diburuhan. Hese kumaha make hese? Hese teu boga tamang bah euy. Nya naon make diruksak make digusur ku tamang. Heuh da mama biasana ge sok digusur ku tamang. Geus yang ngalede ka kuring. Kita mah parem kerud atuh. Yo aya ku ara rubuh suluh itu kumaha arek ngirum seuneu teh nya. Arek nahor cai tapi suhuna kota hiji acan. Ieu aya pati kot bedu kieu yeuh mintul. Arek milu masalah ka si Abah. Tungan kot mintul kieu yeuh. Aya kitu si Abahna. Sugan aya Anjir, jika itu asal nama aya eueuh. Tandanya aya asal tuh aya kitu si Abahna. Bah. Mir eueuh nih. Tuh si Abahna ge. Bis. Daripada ngasah aing rarese. Ieu suluh loba ieu. Si Abahna ge eueuh. Encan nyangu geus jam 3 ieu teh. Ek nang suluh. Mau suluh teh kemana nya? Bakat masuk. Mah mirun seuneu. Ya saha nu nyokot teh? Aduh teh Ya saha tu nyokot dulu teh nya? Dulu lagi belum tok eueuh di. Kalau areueuh atuh suluh teh tenan ngadinya kan eueuh di. Ning itu suluh teh. Hei, suluh dewek. Suluh dewek di bawah. Hei, bakat udah power teh nya. Anjir.